mati mending kene eyang tah eyang sok saan mereka musyrikeun datang ka Asifa heuk bari mawa duit sing gede da geus jelas Asifa mah geus jelas sok ulah ngomong ti kajauhan dina YouTube begitu mah bikang atuh pun ayeuna ajengan Asifa buya Asifa musyrik ajarana sesat datang kan itu da can aya nu nolol sugan huntu-huntuna euy nolol eueuh dengikeun tah yang ngomong teh apa dia teh make streaming ieu teh rek ngaluruskeun lain rek ngajak menta ka karuhun rek ngaluruskeun eta akidah sing balek sia ulah asa bener tauhid tapi sia ngaco ayeuna Wahabi nganggap ngarasa dirina tauhid ya lain tauhid malah ieu teh bisa-bisa musyrik. Menang menta kakaruhut mineng dibahas ku pribados mineng gitu kan bral kayaknya bral kanu beunghar ieu lamun menta kanu kokoro ulah sia karunya ulah mun menta ka dieu kokoro keneh ieu mah nya ulah aing menta ka para wali mah ka para ulama kanu bala leunghar jang kanu bala kagungan syafaat geus we kabeungharana siga kumaha ya kagungan karomah doa na mustajab sok kaynya mararenta ka para wali ka para ulama cing ya mararenta are eta cenah tadi keterangan sareng pangarsa ti Cigonewa baheula teh dilarang heula jarah teh kan bisi naon cenah tadi teh ya sabab naon tadi teh kauning ka urang kapahaminya apa tadina teh eks penyembah berhala, tukang menta-menta dan sebagainya ke berhala itu kan. Sabada imana bener, tauhidna bener gitu kan. Nyaho hakikat, nyaho sabab, nyaho wasilah gitu kan. Nah, dikubrakeun ku Nabi teh pek gerajaraha ayeuna mah. Aya keterangan eta teh lain masalah mental lain gitu kan. Eta masalah nyembah bisi ngijing sila bengkok nyembah ari menta mah beda da lain nyembah jang ai menta nyembah lain menta mah pek dikubrakeun cinta diparentah ngagungkeun diparentah taat diparentah da lain nyembah cinta lain nyembah takzim lain nyembah taat lain nyembah menta lain nyembah sehingga eta geuningan dina Quran falatan ma'allahi ilahan Aisyah itu cing bener neuleuh teh apa ilahan tah itu ulah teh barang penta ilahan ka pangeran nuku urang dianggap pangeran salian ti Allah eta marane lamun menta ka indung maneh minta ka bapa maneh nganggap pangeran ayeuna datang ka para wali ya wali Allah kan kaulah nur abdi teh kalau segera hutang kaulah gitu kan nyunkeun si piwelas paduka mugi paduka nulungan ka jisim abdi musyrik henteu teu musyrik si ingat Allah menyebutkan musyrik lamun nyebutkeun musyrik lolong apa ayat Quran maneh masalah nah eta maneh mah kutang bet dijieun sorban cangcut maneh mah dijieun gopea salah eta salah nempatkeun euy teu harti tah teu harti murukan menta teh nyembah menta gitu kan mata aya ilahan gitu sote tah ku Nabi dicaram teh bisikan nganggap keneh ilahan ai geus nyaho ilahan ka Allah mah geus bebas jadi ieu teh karuhun urangnya ulamanya walinya karuhun urang nya sanad agama urang sanad agama urang sok ayeuna urang masantren di mana wae di Jawa Barat mah ya kaluhurna teh aya we kaitanana ka karuhun urang sanad agama urang agama Islam sanad teh ti maranteunganna ya nah urang minimal ya
hiji minimal ka dieu teh hawa teh rek naon ngalaksanakeun parentah Rasul nurutan Rasul naon jarak kaduana naon deui urang pangda ayeuna ngariung teh kieu anta rek naon deui hayang nganyahokeun sanad agama komo ngaran karuhun urang nganyahokeun ayu wali teh kumaha ayu ulama teh kumaha tadi tos dijelaskeun gitu kan bedituna keur pantar pribados mah jarah ka karuhun ka wali ka ulama teh rek barang penta rek naon barang penta mata pribados mah selalu sukses naon sabab sing inget sabab sak budeunana para wali jeung para ulama pribados mun aya kahayang rada sulit-sulit menta ka wali pribados mah kitu eyang kula nu ieu teh bade hao can gaduh atos ieu teh koyak teu nyaan euy nyaan aduh ieu teh bangunan teh acan rengse kulan gitu kan eyang abdi teh hayang nyandung kulan geus dua hayang nyandung deui kulan yang tilu geus tilu hayang opat kulan euy diijabah bisa hayang nyaho ieu mah rek brukbrak we ieu mah rek brukbrak da jeung dulur ieu kan ai buya naonnya jimatna eta tolong anu minta doa katingali mati euy mati teu nyahoeun euy di balik eta saha ya dalin doa ieu lain da buya mah doa karuhun eyang kulan pangdoaankeun ku eyang da abdi mah teu tiasa naon ku eyang euy ditiupna teh nyaan marating matak pribados mah ka murid-murid ka jamaah ka anak-anak euy sing wawuh ka karuhun sing deukeut jeung karuhun urang teh wali aya wali teh kagungan karomah euy ijabah doana euy nepi ka pangeran euy doa urang mah moal nepi euy moal diajar we ngadoa ka pangeran karena mun urang ayeuna rek ngajagokeun doa urang alah sia sok wawanianan peupeuleukeuh sia mesin ajengan sorbana segede bater oge sia cacet roti duh we unggul mati sia mati mending kene eyang sok sanu rek musyrikeun datang ka Asifa heug bari mawa duit sing gede da geus jelas Asifa mah geus jelas sok ulah ngomong ti kajauhan dina YouTube begitu mah bikang atuh Puneuh ayeuna ajengan Asifa buya Asifa musyrik ajarana sesat datang kan itu dacan ayat nu nolol sugan huntu-huntuna euy nolol eueuh dengikeun tah yang ngomong teh apa dia teh make streaming ieu teh rek ngaluruskeun lain rek ngajak menta ka karuhun rek ngaluruskeun eta akidah sing balek sia ulah asa bener tauhid tapi sia ngaco ayeuna Wahabi nganggap ngarasa dirina tauhid ya lain tauhid malah ieu teh bisa-bisa musyrik naon sababna Allah disebut cicing di aras urang Wahabi mah Allah di langit kan Allah cenah sok turun cenah ka bumi siga kuring turun tina kursi ka handap gitu kan Allah boga leungeun Allah boga panon seperti urang gitu. Eta teh paham Wahabi bisi hayang nyaho. Ayeuna teh geus nyebar paham Wahabi teh ka ditu ka dieu geus nyebar. Diumumkeun dina media sosial jeung sabangsana. Kade. Tah ieu saksian ieu mumpung aya keneh nya. Bisi aya nu nyebut salah ieu nu diomongkeun ieu ku Buya Simpang. Simpang ngajakeun ka ditu ka Simpang. Sina mawa duit sing gede, mawa domba, sapi. Baheula mah hayam bodas teu usum. Enak sapi tapi gitu kan meh guguh gitu kan da Qur'an eta kene hadisna eta kene siga heueuh ngomong dina YouTube mah siga heueuh siga eta mah kakarak siga lainnya beda kan cek urang Sunda mah tembong gelor siga teh tembong gelor di kajauhan siga gitu padahal di kadeukeutan mah lain tah gitu geus ka harti aya nu nyalahkeun di dieu bisi rek ayeuna ngadu dalil sok ka dieu
mengpeng di harapan eng baheula ge yang rene di dieu baheula pun ua mama ama Sayiti raka apa di dieu jarah tanggal 14 mulut ama rene di dieu gitu memeh jarah pan ama rene teh sasauran ka eyang nyeng sasauran iku mah sasuna ngaroskeun pun ua teh ka ama rene punten kulan bade tumaros dupi eta nyuhunkeun tuh kan kanu tosma kakaruhun gitu kan nyuhunkeun ka para wali ya Allah nyuhunkeun urang nyuhunkeun urusan naon bae kumaha kula cenah musyrik eta teh henteu saur amarene dibentak ku amarene mencori kamu saur amarene kapun ua ka Mama Haji Sauti Ki Haji ke sok menta kejo teh ka Inu ma menta kejo henteu ya Allah sudah henteu mun cenah kula ai kapun biang mah dah hirup kene ai panji mah tos maot mencori kamu Ki Haji kawali nyebut maot dikieukeun tah ieu naon raksukan panangan amarene dikieukeun di dieu bari ngadeg ngajeleng cenah amarene sor rek nanya naon ke dieu sorna deur teh dibahas ku amarene di dieu dibahas bari ngajeleng anjeunna kan masalah kumaha hukumna menta masalah definisi musyrik definisi tauhid jeung sabangsana diboretekeun ku amarene kan di dieu tah amarene kan geus aya ieu wakilna wakil kudu aya salah saurang ahli sunnah wal jamaah nu wani ngomong nu wani ngajami nu wani jeung diaduna kudu aya ieu wanieun ye ieu wanieun kan bisi ajeng-ajengan sejen kitu tah nya ngokok gitu kan sieun ngeplek jawer ngandar janjang aditulah cenah ka asipa